Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru nu kusim kuring dipihormat sareng rerencangan nu kusim kuring dipiheman. Puji syukur urang sanggakeun ka Anu Maha Kawasa anu tos ngalimpahkeun rahmatna ka urang sadayana. Teu hilap sholawat sinareng salam urang curah limpahkeun ka junjunan urang sadayana nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para kaluargana, ka para sahabatna, sareng ka urang sadayana salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dina kasempatan ieu sim kuring bade ngadugikeun piantara singet nu judulna Pentingna Pendidikan. Urang sadayana terang yen pendidikan teh kunci utama keur ngawangun masa depan anu hade. Tanpa pendidikan, moal aya kamajuan boh keur diri sorangan, boh keur bangsa. Rerencangan sadayana, pendidikan teu ngan saukur diajar maca, nulis, sarta ngitung, tapi pendidikan oge ngajarkeun kumaha carana mikir, carana nyinghareupan masalah, sarta ngahargaan batur. Pendidikan ngajadikeun urang jalma nu leuwih bijaksana, leuwih disiplin, sarta leuwih percaya diri. Di sakola, urang diajar ku bapa ibu guru anu teu ngitung waktu keur ngajar jeung ngadidik urang. Bukituna, urang kedah ngahargaan jerih payahna ku cara disiplin, rajin diajar, sareng miboga sumanget pikeun terus maju. Ulah gampang nyerah, sabab sakabeh impian bakal kahontal lamun urang sumanget diajar sareng istiqomah. Rerencangan sadayana, masa depan aya di leungeun urang sorangan. Lamun ayeuna urang rajin diajar, insya Allah urang bakal jadi jalma anu manfaat boh di keluarga, boh di masyarakat. Sakumaha paribasa nyebutkeun, panjang leungeun pondok akal, panjang akal ngajadikeun insan unggul. Sajabi ti eta, di zaman kiwari urang loba pisan nyinghareupan tantangan, salah sahijina ti dunia digital. Upami pendidikan urang kuat, urang moal babari terpengaruh ku hal-hal anu goreng. Pendidikan ngajarkeun urang kumaha carana ngagunakeun teknologi kalayan bijaksana, kumaha carana milih informasi-informasi anu benar, sarta carana ngajaga diri ti hal-hal anu negatif. Ieu sadayana sangkan urang teu ukur pinter dina pelajaran tapi oge pinter dina ngatur kahirupan. Kukituna urang kedah ngahormat ka guru, kedah disiplin, kedah akur sareng rerencangan, sareng ngagunakeun waktu kangge hal-hal anu bermanfaat. Sakitu nu tiasa ku abdi dudugikeun, hampunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.